Kang Kadir, Kang jauh-jauh ting ayo ngobrol Kadir. Lah, wi kamarana mangsa ieu teh euy. Arane meuh kieu. Aing teh hayang jajan teh isuk-isuk can jajan. Sabar Kang, aing ge hayang jajan ayeuna teh. Aing ge duit yeuh. Jangan dieuna. Kok atuh ke atuh lamun anu mangsa. Kita Pak mentanya kumaneh? Lah, siap. Kuduaan duit mah. Siap. Kang jajan we jus ya. Alah si emak jeung si bapak kamarana euy kararesel. Tah geuning si emak aya nu nelepon. Mak kemana wae? Eji hayang jajan. Mak pangmelikeun sayur. Si mama apa nelepon tapi pangmelikeun sayur. Aduh nasib. Iya emang saya mana doh erek kemana Ji erek membeli sayur dititak si emak berarti atuh boga duit maneh euy duit si emak wi namanya pecare aya naon ai maneh iya aya mangsa mana salah bener mana duit aing ieu haus ya can minum ya ayang jus mana duit naon ai maneh iraha maneh mu HP kan aing teh malah nah siapa bandian malah kumaha aing we dari mah kawasan aing amun aing mun teu mere erek kumaha ari maneh ku aing yang di kumaha kalem heula tong kalem kan ku aing cakelan kok iya teh aya naon. Si Aji sakti teuing. Aing jadi teu jajan euy, aing haus keneh. Kunaon ari maraneh teh? Ditonjok. Mantakna jadi budak tong bangot, tah kitu rasakeun akibatna. Nama saya Gandia. Nama saya Eji. Nama saya Pina. Nama saya Linda. Nah dari